Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring mang oleh dina dongeng Sunda tangtosna anu genah mernah oge temanina dangat ayeuna simkuring sajamedangkeun deui hanca dongeng Sunda naraskeun deui Jaka Suhanta episode kaopat. Mugi aya dongeng teh jantan menghibur kana kalabu oge pangbeberah kana manah. Ya pamirsa supados teu nyangkulung teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun seserengan kumaha jujutan caritana ngeunaan Jaka Suhanta episode kaopat ieu teh. Yo mangga. Si Jaka Suhanta anu dititah ku indungna. Dititah nuar tangka cengkeh ngan saprapatna hungkul nu dituarna teh. Dumeh eta kusabab tangka cengkehna teh geus moekan kana pamopoean bajuna. Kusabab kitu lamun teu dituar keneh baju teh bakal garingna bisa nepikeun ka 3 poe ceuk indungna si Jaka Suhanta nyata winining. Antuk nama geus beres oge dipigawe ku si Jaka Suhanta. Tangka anu dititah dituarna teh geus dituar jeung urut panuarana geus dipikeun ku si Jaka Suhanta teh. Geus didodok malihan mah. Tah, kocapkeun isukna si Jaka Suhanta teh. Meunang pancen tugas deui, dititah deui ku nu jadi indungna. Ayeuna mah si Jaka Suhanta dititah ku indungna teh dititah ngalaiwung ka kebon Abah Juhro. Jeung meuli boang bodas tur oge laja. Katempo si Jaka Suhanta teh keur diuk nagolodog kituna teh bari heheotan bari jeung kituna ge teu bisa ngahewot ngan eta we gagayaan hungkul momonyongan hungkul si Jaka Suhanta teh. Bari kitu tekung silila indungna binining indungna si Jaka Suhanta nyampeurkeun ka si Jaka Suhanta bari pok ngomong. Jaka, lain engke teh rek ngalaiwung teh rek ka mana? Rek ka leuweung Cimorongkol atau ka kebon Mbah Juhro? Cek binining ngamimitian nanya ka budakna. Atuh nya pasti ka kebon Mbah Juhro atuh mak. Mah ka leuweung mah engke teh kawas nu harita deui sieun panggil jeung oray. Panggil jeung oray pas hareupeun banget pisan mending ngagebeg Juhro mah harita. Langsung yo ngabrut langsung ngabecir harita ge kalau bang Cimorongkol mah. Cek si Jaka Suhanta nih mana teh kaos kitu bari rada maranyeng bangetna teh keur marada goreng bangetna ditambah ku maranyeng jadi we rada kesel ka indungna teh nampona. Okor kuno kitu wae. Ya, nya. Di lembur Cimorongkol ieu mah geus teu aneh manggih oray teh. Ya, Jaka. Ngan si laing hungkul nu sieunan mah. Atuh meni boga sifat teh sieunan teh meni dikukut kitu. Kamari oge si Ujang Usi manggih oray teu sugan ngabrit kawas si laing. Biasa we dibalangkeun. Nah isi lain mungkin ka kituna sieun teh sieun mah ka Gusti Nu Maha Suci lain ka makhluk ulah kitu atuh tapi kieu nya mama rek ngaomatan lamun hidap erek ngalana ka kebon Mbah Juhro ulah poho minta izin heula ka Mbah Juhrona. Ulah main sup-sup wae bisa disangka bangsat si laing teh lamun kitu. Untung harita kumaha kapanggih si laing teh rek naon harita teh nya rek ngalasungnya hilang teh nya. Cek binining bari nanya kituna teh. Nya mah bari ngalasung atuh da kumaha teh aya beungeun di imah teh atuh. Atuh da cek si Jaka Suhanta kituna teh bari tungkul nembak kituna.
nya HD sih hidup teh ai kitu nama HD eta teh tapi lamun teu bebeja heula mah sarua jeung hayang digebugan ku Bah Juhro ya kieu nya engke hidup datang heula ka ten Bah Juhro uluk salam heula minta izin heula da ku sabab naon ayeuna mah ayeuna mah kebon Bah Juhro teh di pagaran ya mei jangkung ku sabab naon kamari aya nu maling bonteng di kebon Bah Juhro teh bisi ieu mah nya bisi laing teu minta izin heula mah bakal diamuk tah ku Bah Juhro eta teh bahaya tuh sok omat tong poho engke nya minta izin ocek binining ngomong kos kitu emang kamari aya nu maling bonteng kitu mah anu maling atau aku mah maling atau kapaling atau tak acan cek si Jaka Suhanta malik nanya deui ka indungna aya nu maling kamari teh geus kapaling malahan mah rugi cenah aya kana genap M nama cenah Bah Juhro teh kalengitan bontengna teh watir jadi dengan ukur 14 M ngajual bontengna teh Bah Juhro nage apa 14 M cek binining malik nanya kasih Juhur kasih Jaka Suhanta naon kita mah 14 M teh 14 miliar naon cek si Jaka Suhanta nembak anak kos gitu lain atuh mahnya asa loba-loba teuing 14 miliar 14.500 na teh ya nya tong poho ya taya ya Bang Bodas jeung lajana tong poho pamulikeun nya ka pasar Cimolongko kade da eueuh di warung mah tarutup tuh barang-barang kieu mah komo pas ke Ramadan kieu mah sarare keneh cigana teh nu baroga warungna brogeutnya kade ya tah badogna kade dipegatkeun deui kamaring geus hade-hade kok mah teh geus ditalian ngadon dipegatkeun ieu lain make jeung gawe pisan tuh cek binining ngomong kos kitu bari keung pisan ka budakna si Jaka Suhanta adon rada nyerengeh main teh bari ngoer-ngoer bilik anu geus bolong tatong di bolongan deui dasar we si lain kunaon keur mah butut adon di bolongan deui pantesan si lain merenya lain atuh mah ieu mah geus bolong selila cek si Jaka Suhanta bari jerut turun main teh tina golodog ieu kade ieu badogna rek badog peso mah leutik teuing ya tah bedog ya tong poho talikeun heula ya cek binining bari ngasungkeun bedog ngomong kituna teh si Jaka Suhanta tuluy eta bedog teh ditalikeun talina kana cangkengna bari tuluy kituna teh nanya deui ka nu jadi indungna mak eta mah ngan saukur eta hungkul kan iwung ngala iwung jeung ngala naser Bang Bodas jeung laja kan nya geus teu kudu nu lain deui da moal dititah meuli mobil mah moal duitna ya tah tuh sangu mah geus aya eta ge sangu urut sangu akih nya teh Jaka da mah teu kabeuli ya can panen atuh da dicangkegen can garing lebar aya dijual basuh mah murah sok atunya Jaka didoakeun ku emaknya sing salamet di jalan kade diulah ngaliwat gang anu sempit eta deui bisi papanggih jeung nu garoblog deui kade nya cek binining ngomat-omatan budakna supaya teu ngaliwat deui ka gang anu matak duitna dicokot ku opat jama baragajulan Jaka Suhanta ungguk bari kitu main teh bari amitan kana jadi indungna
Nya tos satu mah jaka bade angkat tulanya. Nya mah Assalamualaikum. Cek si Jaka Suhanta kitu teh. Aya wawadi nu hade nu diajarkeun ku indungna. Waalaikumsalam nya kade tong lompatan. Cek binining kitu teh bari rada ieu muat ngomong lompatana. Nya tuh mah kawas kabolon wae. Nya we da Jaka teh umur 4 tahun 5 tahun. Moal atuh. Mah cek si Jaka Suhanta bari tuluy maya teh ngaleos ninggalkeun buruan imahna. Ninggalkeun indungna anu keur ngajanteng dina lawang panto. Si Jaka Suhanta leumpang ngagandeang bari di barengan ku rada heheotan. Nya kitu lagi si Jaka Suhanta teh henteu bisa heheotan ge anggar we da sok kuat hewat. Nah sangeunah-ngeunah manehna we si Jaka Suhanta teh. Padahal mah loba nu ngadenge nya baturna gitu baturana si Uci ngadenge kabisa kana ngehewat si Jaka Suhanta teh. Bari heheotan kitu wanci teh mending ngeunaheun kayaan teh langit lenglang meni biru mega saeutik-eutik acan manuk tinggal recet di sarada bari sakapeung mah kadenge sorambe ngaberele teu lila si Jaka Suhanta teh manehna tuluy nepi ka jimbatan ngaliwatan walungan Cimorongko. Seperti biasa si Jaka Suhanta teh mun ngaliwatan jembatan ka eta teh sok bari alak ilik ka handapeun jembatan. Sugan we jeung sugan manggih deui aya lauk anu palit kabawa palit tina karamba. Sanggeus ngaliwatan jembatan si Jaka Suhanta teh teu lila aya kana 10 meter sanggeus ninggalkeun jembatan katempo ku si Jaka Suhanta teh loba jelema pangeus si lembur Cimorongko keneh mending ngagarimbung kawas nu keur nempokeun sesuatu. Mimitina mah Jaka Suhanta teh henteu panasaran hare gitu lah naon teh lah. Udah si Jaka Suhanta teu boga sifat rada panasaran kitu. Ngan anu jadi si Jaka Suhanta ngarandeg eureun heula teh manehna ngadenge ngaranna anu ngaran si tapak-tapak. Aya sora jalma nu nyebutkeun ngaran si tapak kitu tah. Sanggeus kitu sanggeus ngarandeg si Jaka Suhanta teh tuluy manehna teh seleket asup ka gimbungan jelema eta. Teu lila aya barang asup kitu teh preh katempo ku si Jaka Suhanta teh aya 2 layon, 2 nana sarua. Aya tapak leungeun geuneuk warna hideung dina dadana teh. Bari dina 2 layon eta sarua kaluar getih ngabarebay tina bibirna. Di sisian 2 layon eta aya jelema oge anu geus teu aheng sapada seseueur Cimorongko geus pangaruh eta gagawatan langsung seseueur mayit anu aya pangageuneut dina dadana teh nyaeta si Jebrag jeung si Bogel. Si Jebrag nangtung bari pepeta ngomong ka kabeh eta jalma pangeus lembur anu nempokeun ka 2 mayit eta bari pok ngomong, "Ya, iya 2 mayit korban kajahatan kabiadaban ti si tapak. Ku kituna birisi aya
ka si laing kabeh anu aya di dieu. Lamun manggih si tabak geuwat bejakeun ka paguron Batrawali. Bejakeun lamun misalna aya nu manggih si tapak kade, lamun teu bebeja bisa jadi si laing kabeh anu aya di dieu kawas jadi dua layon ieu kade. Cek si Jabra ngamimitian ngomongna kawas kitu. Bari panona rada bubur lengan. Anu nararempo di dinya warga pengisi lembur Cimorongko anu keur aya di dinya teh sanajan teu pati loba teuing aya kana hampir kana 20na sanggeus ngadenge omongan ti si Jabra kawas kitu arungut-ungutan. Bari tukung sila aya nu wani nanya ka si Jabra. Ari itu bener dua layon eta teh korban ti si tapak eta teh. Nah bisi lain ti si tapak eta mah. Bisi we saha? Cek eta salah saurang pengeusi lembur Cimorongko. Bari ngagandong jagung kitu na teh. Ngawani-wanikeun ngomong kawas kitu. Balago. Deuleuh Gusti laing tah tingali dina dadana ge. Aya tapak hireung tah gelang kitu. Tapak leungeun. Manya teu nempo pasti ieu kalakuan si tabak. Yakin? Bener kan? Tingali. Cek si Jabra bari rada popolotot nembak anak kawas kitu. Eta nu nanya teuing satuju ting hanteu. Ungut-ungutan bari nempo ka dua layon eta. Ai sisieuna waktosna saep. Pamiarsa cak urang tunda heula ngeunaan Jaka Suwanta episode kaopat dinten ayeuna. Enjing urang tepang dangu deui sareng sim kuring dina dongeng Sunda katerasana dina Jaka Suwanta. Hapunten pisan kana samudaya kaopatan sim kuring utami nama kana carisan sim kuring anu masih keneh maklum lah sim kuring mah matiran. Tong disamikeun sim kuring mah jeung nu tos senior mah mun. Aduh, hapunten pisan ieu mah nya. Hapunten pisan wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu sakedap deui tos bade ka hari raya Idul Fitri. Ya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.